Di zaman baheula di Tatar Pasundan aya hiji mojang geulis ngaranna Dayang Sumbi. Manehna boga ajag anu satia nu ngaranna Tumang. Anu sabenerna si Tumang teh titisan dewa. Ku kajadian anu ajaib, Dayang Sumbi ngalahirkeun budak lalaki dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang hirup jadi nolongan gagah. Tapi manehna teu nyaho yen Tumang teh bapana sorangan. Dina hiji waktu Dayang Sumbi nitah Sangkuriang moro. Tapi kusabab ambek manehna kalah maehan Tumang. Ngadangu kitu Dayang Sumbi kacida ambekna tuluy ngusir Sangkuriang. Mang taun-taun ti harita Sangkuriang balik deui ka lemburna. Manehna papanggih jeung hiji mojang geulis sarta manehna bogoh. Teu disangka eta teh indungna sorangan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi inget yen eta teh anakna tina caca dina sirah Sangkuriang. Tapi Sangkuriang mah teu nyaho. Nalika Sangkuriang ngalamar Dayang Sumbi, sang indung mere sarat anu hese pisan. Manehna kudu nyieun bendungan gede pikeun ngagulingkeun walungan jeung nyieun parahu raksasa ngan ukur sapeuting. Sangkuriang nampa eta sarat sarta menta bantuan ka makhluk halus. Ampir anggeus pagaweana ngan Dayang Sumbi nipu ku ngibarkeun lawon bodas supaya jiga geus subuh. Sangkuriang kacida ambekna lantaran gagal. Tuluy najong parahu anu can anggeus nepi ka beulah jeung nangkub. Eta parahu robah jadi gunung anu ayeuna disebut Tangkuban Parahu. Hartina parahu tibalik.